Coba sih tsunami mah keanehan Lain pas tsunami sih kan 3 hari setelahnya. Ya pokoknya mah lo pasti maloba baik itu nu ngaranna yang di luar akal orang lah nya gitu. Jadi, bayi aya di luhur kasur. Iya. Nah itu kejadian aya. Anu ninggal teh aya hiji di dinya teh pas di pelelangan ikan di sumur eta, anu di jero kamar. Jeung kasur milu naik gitu teh di luhur. Sanggeusna teh handap anu di luhur kasur. Lanal tah marinir tadi dinya kakara beres kakara diresmikeun ku kakara arek diresmikeun ku kasam. Geus roboh heula ka. Coba sama cerita-cerita tsunami mah. Saya mah di Pulau Umang nempo kita nyebrang teh jeung stasiun keneh gitu. Pulau Umang di Pulau hiji na teh eta hancur hiji. Oar. Pulau Oar tangkal hiji aja. Nya. Eta cenah waktu eta keur karumpul aya wisatawan. Pulau Badul. Di Oar eta Di cenah. Oar mah keneh Oar mah tangkalan saeutik. Saeutik, tapi waktu saya ka dinya geus beak teh. Lamun Badul mah memang range aya 12 jelema apa 13 jelema. Karena anu salamet segala ti luar. Salametnya. Lamun di Oar mah keur loba cenah. Tapi Umang mah teu naon. Ya Umang mah kan manehna nu belah ditu doang. Ya, Jadi belah ditu. nu leuweung anu beunang. Nu leuweungna nya. Nu leuweungna. Mau Jadi Umang. ombak kadinya mah kan teu begitu gede. Anu kasum sabar tapi anehna eta ombak eta doang kapecah kan. Pecah. Anu ngahajar Pulau Omang mah nu ti ditu nu ti barat. Ari nu ti Oar mah anu hajar lain Oar. anu masyarakat teh mah anu kebelah dieu. Makana serba Aya parahu kakara jadi gede diharap 5 tingkat bagus tapi utuh teh 5 tingkat. Saya ceritakan ku aya mitohan batur saya. cek nelayan ge kan eta nya hari tadi ditu eta keur zaman tsunami eta posisina. Kalau di tengah ieu nya eta ombak mecah. Jadi henteu ngagulung sagolondong kabeh henteu doang dina video-video tsunami di Aceh gitu henteu. Jadi mecah anu gelombang kitu nya nu hancur anu ngagulung keneh. Jadi doang misah doang nepak itu doang dia lagi doang milih. Gitu, doang milih. Makanya kan henteu rata. Iya. Karena di pesisir ya biasa bae Pak. Tapi didinya hancur. Pulau Umang teh naon? Pelelangan hancur rata. Atunya kan eta di dinya. SPDN dan pom bensin san nelayan hancur, lanal hancur, masjid unggul nutup. Eta sore pas saya rek balik untungna geus naik tadi luhur teh. Geus perapatan mereka di Taman Jaya Cigorondongnya. Jadi saya geus naik ka luhur. Aya Bupati Lebak teh nu keur asup TV datang cai saya Ada di Lebak ada Bupati Pandeglang. Bupati Pandeglang Lebak. Tilu poe eta kan setelah tsunami. Eta tuh bisa di dinya. Tilu poe sange tsunami. Ada tilu poe setelah Eta lalu batan jelema di teh handap teh naraik. Aya naon Pak? Cai datang. Anjir urang keur di luhur kan tadi nempok ka handap geus jauh geus aman. Di mobil sih. Nya memang posisinya eta cek masyarakat ge hari eta memang Ngabur deui nya. ngaguru memang. Eta Di cai emang rada naik. Cenah masih di tengah dengeuna, cai datang. Makanya wajar masyarakat anu di dinya eta sawan, termasuk bupati kan hari eta. Wong kaayaanna kitu ge. Saya mau main di dinya gitu. Jadi nyaho. Eta datang tim Mabes Polri ke ditu, Pak. Kenapa Pak? Mun ngandeng tina radio namanya antar polisi teh mun. Seberabus ya teh. AKBP terombong. Enggak tahu Pak kesana nanti cuma macet aja urang cenah we teh cenah rame di handap teh sore. Saya mau sarek balik. Nurun ke Anu arah ka Cimanggu kan eta macet eta ngagulung jelema kan didinya eta. di Cimanggu teh masih ternyata di daerah mana ieu nama aman tapi Cimanggu. Nge macet posisi arah Cimanggu eta macet di sumur eta. Jelema eta lo bono kajebak di dinya. Posisina. Urang mah geus naik untungna. Lamun umpamana can naik, geus mah bisa balik penting eta. Kudu ngendong. Tuh. Nyeneng itu DKT tuh nyeneng. Cirendong eta mah. Eta ambulannya ratusan di ambulan dok balik be-nya. Tadina saya di ujung les di Tanjung Lesung. Jalannya hancur pajangan enggak bisa. Puter kan saya ke arah
Nah hari teh teh nelpon oge cenah ieu apakah ditutup teu cenah ieu karena aya akses jalanna kan masih ripuh kan tadinya. Katanya musuh bisa enak bagus. Lain hari teh kayak tangkalan gitu tah cenah. Waduh. Segaganya jalan kabehnya. Agak horeng. Tapi Tapi cukup sumur. kalau lembur sebagian tacan. Cukup sumur kemari selama 1 bulan sama 3 bulan itu bencana membawa berkah eta beas mulu baju teu kapake saja ngaloban ieu Pada sampai dijin kekeset ge baju. baju ini tekes Sampai kami kameja tilu beureun di dieu baju tsunami dibawa ku kami ka dieu. Ku indung diampihan daripada dijin kekeset cenah ieu kamejanya. Kameja nya segala orang sing geus teu urang geus dipake tah. Kameja parendek teh tetep kameja tsunami eta. Ku indung diampihan cenah mejeuna kana awak dia mah dipake ku urang mejeuna emang. Kameja tsunami itu anu ieu geus soek cenah. Daripada jadi kekeset ku batur nang pamarian batur le. lebih eta bener kelebihan baju Saking Nah, lobana sebenarnya bisa daripada dikumpulkan dijual beli bisa deh eta. bisa kene Nah, cuma ini kan teu ieu kumaha dijual. eta mah udah kelebihan jauh FPI ngumpulkeun bae tilu gunung tilu Iya, eta banyak kayak Kami bege tipe tilu eta nya hari teh ketua DPW mau kan barahan dus eta ka baju. Sedangkan baju-baju kulit eta bisa hewan 50 geus teu seberapa eta tiga tilu kebal petilu saya ngeliat tiga tilu waktu itu kebal. Karena kami suruh terakhir bae karena kan masih posisinya hari teh kan bantuan loba. Ulah waka dieukeun gitu ya bae di akhir bisi karena pasti terata tapi nyatanya distribusinya terata. itu. Karena teh koordinasi tidak ada satu titik koordinasi kan. Dicegat di jalannya gitu. Dicegat di jalan. eta mah waktu tilu poe eta urang Aya eta nu dicegat ge di jalan nu di dieu kan anu ka ujung pulau dicegat di Panimbang gitu. lamun geus minggu lebih mah udah mulai aya titik-titik nama mesti aktif kudu di mana. Lamun saya mah bener dicegat di jalan ya. Pak turun deba hese nurun kena gitu ke. Ame emang Bingung deh gitu banyak. Saya nurun ke tadi kopi, cuman kopi asna. Oke. Nyampe saya mau mobil sampai ke masjid eta waktu robo pas di pelelangan. Saya eta saya genteng. Tapi ke masjid kaca nabe ulah kaca na lantai nabe. Eueuh tak enak juga. Cek Jaya. Tsunami. Saya probawa sih balik ke ditu eta mau genset mau segala di dieu lah. Itu. Digital letik eta. Mau digital letik teh dua eta ngawati itu ka ditu di bawah. Ya pareum deui pan kan nya dapur umum segala di ditu. Biar bensin bareng naon. Nya dapur umum di ditu dong ieu teh nyaha anu masakna. Ngaran lembur sorangan ieu urang batur bolak-balik kan kieu posisina eta masih tegang nya traumanya. Trauma tapi membawa berkah. Eta ayeuna homanya. Beas anu kiriman-kiriman bantuan. Batur saya di dieu anak pamajikanna orang sumur. Nya berkah. Eta ngebere beas 2 karungeun ka dieu. Berkah ge anu posisina jab-jab nya cukup mah itu memang atuh ngaranna ge musibah ieu. Eta akibat ngungsi, Bang. Kan orang yang dapur umum kan sengaja kenapa dibuat dapur umum supaya jelema ulah bolak-balik gitu komo mun boga anak leutik, nu hamil dan yang lainnya lah nya. Sedinya bae gitu. Terus didinya bae sampai cek pemerintah geus aman rok geureup balik ki di lembur tuh. Artinya lalaki mah ada turun. Eta kan pasca tsunami eta, pasca kejadian tsunami loba budak leutik nu umurna barah bulan meninggal. Iya. Eta mah masih dengan 3 hari eta mah kelaparan. Lain kan lapar karena faktor eta ngungsi eta Oh, capean. kecapean. Tadi kan masih umur leutik itu mah indung nang gendong. Nya indung nu ngagendong, posisinya indung nu ngagendong. Maka kama aya lah aya gitunya. Jadi akibat dampak tina eta geus beres tsunami na geus teu ieu kitu, geus biasa bae. Nya 3 hari eta kan Terus tiga geus bara poe lah gitunya geus kan lila kan masa apa ngaranna ngungsi eta ngungsi. Naik deui ka luhur, turun deui akhirna salpeuting. Ngungsi deui pan eta harita eta. Karena genting komo mun ngadenge mati lampu ieu nya. Mati lampu atuh geus eta anu keur di lembur ge barbar ka
Kadekeun lagi. kaluhur gunung. Ente kabelah dikeun mah kuari ngasadah henteu begitu ieu. Baheula keur tsunami. Waktu eta memang eueuh listrik emang. Ih, Sudah minggu tak? Hah? Eueuh listrik kita. Nu sakeud. Saya kadinya. Sakeud dong. Kadinya eta Terus pasukan ada listrik usap kadinya pasukan PLN teh geus datang, keur datang baru geus minggu. nyala, geus. Usap kadinya geus nyala. Hari kelima teh geus nyala. Cuma posisinya memang pahede deui kitu ngaran gangguan ieu nya, ngaran can stabil. Makanya kan mah genset. PLN katanya nurunkeun sabaraha truk eta. Termasuk jelemana 100 teknisi-teknisi. Eta kan Apa bisa begitu? kami ge jengkol teh urang ngungsi saleta. Komanya Hari ke sebelah eta? hari kabarapa orang pembeli di ditu hampir 15 poe mun di ditu eta. Di lembur eta. Pokoknya mah Tapi Cigoronong hancur. Hah? Cigoronong hancur. Hancur sebagian, 2 kampung. Termasuk budidaya Pak. Nya ikan teh. Ikan itu didinya sekali hancur kan? Nya ajur, BBI. BBI, Balai Besar Ikan, Balai Besar Ikan, Balai Pendidikan. Ajur itu mah mesin ge meureun 600 meter, mesin besi. Genset gede, teh genset gede, kun aya 600 meter mengancelna ge. Eta budak kepegawaian aing aneh sih teh ku omak ieu genset, baru deung omak cukuran kan. Bangunan kan gede kan didinya mah kan terbal. Ieu teh Pabrik bagi panjang nya. kita didinya lagi. Atuh ajur cukuran tulah buktina. Kumaha geura. Nah, ketelanya baheula. Oh, bana video-video dina video na YouTube lah. Jangan itu saya di kantor. Ya. Cuma tadi Memang ramai posisinya. Jadi kan mimiti nama eta datang ke Badibe Labuan, jalan mengirim cerita kan bantuan. Tilu poe eta PMI ka ditu, nya rombongan Bang Denit inget telepon nu sapertinya pas Senena. Kan kejadian minggu kan, Senin eta kadar itu rombongan PMI. Tidinya tak arak geus eta ngaguruh eta mau bantuan ka ditu. Teu kahantepona mah nu paling ujung nu paling untung 11 imahna biasa bae nya. Ente rusak kenawan. Henteu rusak imah saung ieu kitu nya biasa. Karena eta trekna paling jauh. Masjid anu teu kunaon. Eta di pelelangan intinya. Aduh, eta kan jauhnya paling ujung. Paling ujung di sumur. Jelema eta kan sekalian jauh aing nganterkeun ka ditu we lah, atuh di ditu numpukan. Gitu eta, Bang. Itu. Makanya Jadi itu batu teh di masjid eta nyati dia ka seberang eta. nya Ruko eta. makanya sampai eta Ujung Jaya kan 11 imah misalnya Ujung Jaya mah. Padahal di sumur puluhan imah di sumur. Nya desa Ujung Jaya. Tapi di sumur ge loba. Karena anu kacapean geus lah di dieu bae. Cerita-cerita